dengan ilmu make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter-pinter untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa duit hasil riba. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'ina al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah nu kusim kuring katingali tur wauh beungeut na Kiai Haji Uwes Doyongi. Saya Uwes kuring orang Yaman, ieu mah Doyongi. Alhamdulillah kaget sim kuring ajeuna aya di dieu lantaran sering kapanggih di Doyong horenganan sing iki lah ora weru gitu. Masyaallah. Bil khusus pisan kanu janten wasilah Kiai Haji Uding, anjeunna sering pendak dinten Minggu aya ngaos jeung dina malam-malam anu osok hadir. Kiai nu sanesna di dieu aya Kiai Said, aya Kiai Haji Mbah Jambul, jago kawinnya na. Alhamdulillah, termasuk tukang kebo ge aya. Tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan sim kuring. Anu nya nama urang solehan. Alhamdulillah hadir di dieu. Termasuk ka qori urang alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema. Paratur pemerintahanana, sipilna, militerna, seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat
hadir dihaplah anu sami kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan orang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana tiasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalib nu anjeunna parantos aya di alam barzakh alam asli alam anu urang geh bakal pisan ka ditu urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh kadar itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal sim kuring teh parantos sababaraha kali ulah diondang hiji geus dibere sangheuk diondang teh jadi geus dibere sangheuk wallahu alam lantaran pamajikan ditinggalkeun. Sia tak onam tu bogaeun dina bogana geus karolot kitu melat kos mobil hardtop dibagus-bagus ge elah tu onder dealna moal beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun langit katut eusina, bumi katut eusina. Teu apal iraha ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya tur urang mengenal ka Allah. Iyalah anugerah anu paling gede-gede. Di Amerika mah sakitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia mun nyarita nu pinter ambalaya tapi kapinteranana ternyata jadi hijab malah teu apalin pangeran sang pencipta dunia ya Allah. Di Cina sami mawon ora weruh. Ge mayoritas orang Cina sarua teu ngenal Allah. Tapi barang sup kasih kluk. Sikluk kan ya. Sesuai jeung ngaranna sarikluk ya. Sarua jeung ngaranna asa asup kasosog. Tapi masya Allah sinar ilahi asup ka dieu. Ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara, henteu terpengaruh ku sain-sain pendidikan berbagai pendidikan anu ngahalangan karena teu wauh ka Allah. Ih di dieu mah tetep pangeran teh Allah. Ieu lah nu mahal tadi. Mahal.
batak ce Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh artina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna, jang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicuk-cuk ti baheula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Kangjeng dakwah 14 abad anu silam nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mun diartikeun ti awal panjang ieu be sirajan munira. Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya angan. Kacaangan Kangjeng Nabi teh ngaleuwihan panon poe, ngaleuwihan bulan. Lamun dina berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin, anta nurun fauqa nurin. Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Panon poe mangan sakadarnya angan jagat dina poe kana caang ti jam genep datang ka jam genep deui bray kadeuleu aya panon poe teh. Penting mata penting poe mun teu aya lampu mah, tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe sarwiti kadeuleu. Ya Allah, irungna nu mancung teh, panon nu kubil teh, gadondog sapotong teh, biwirna anu duh, Masya Allah Haji Pendi mah datang ka teh hees nyeri huntu. Kadeuleu ya Allah, nu geulis kadeuleu geulisna, nu goreng kadeuleu gorengna, jangkung kadeuleu jangkungna, pendek kadeuleu pendekna, saeta ge kadeuleu. Sakitu bentukna. Siga jelema padahal mah wallahu a'lam. Kadeuleu. Ieu panon poe. Eta teh sakadar katempo secara mata kasat dedeleuan ieu. Lah, sapira dedeleuan ieu. Tapi sinar Kangjeng Nabi na geus teu aya anu kriteryana julukanana predikatna sirajam munira nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasikluk ka dieu. Kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peuting. Duha berang peuting. Sararial jasa. Salah tah. Tah. Kasorot ku sinar Kangjeng. Masya Allah. Ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11.05 cacak-cacak lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi deuk naon atuh diuk di dieu. Ieu teh rarasaan urang mah kanang urang ieu padahal mah lain ku sinar Kangjeng Nabi kasorot. Ayo ka ditu kasih kluk tuh aya cau. Kasorot ku sinar Kangjeng ayo ka ditu. Ayo. Panitia lagi geus gideu bae kurang cai cak eta. Atuh cai sumur ku sia tah. Sedot make sanyo. Tabak kerja. Allahumma ya qadiyal hajat. Tah ieu sinar. Kangjeng sirajam munir. Tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana. Aya anu narimana gede. Cara almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Tholib. Aya anu narimana biasa bae. Cara Kiai Haji Mbah Jambul. Biasa bae nah. Tah ditukangin sia.
aya anu nyorot teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh si eta ieu sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana Masya Allah Karim bahkan anu geus narima sinar kadang pareup kadang aya kadang pareup tak tadi nama sinarna geus rada gede alhamdulillah nu ngaraji araraya barang tat ngadahar duit ti bupati parem sinarna parem eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah seperti eta kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing rasakeun ku babatok sia ji emang kumaha gitu henteu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah geus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contohna cenah kieu kos kumaha tah aduh Gusti Allah seukeut di pemerintah mah seukeut Masya Allah wahara oke apakah bakal ngahalangan karena ilmu moal duit di pemerintah duit dagang duit hasil riba duit anu halal pakai neangan ilmu kurang masalah sangat masalah ulah di dalam negeri ente neangan ilmu kamisro Mesir amis di jero ente ke Mesir kan itu pakai duit riba pinter lah ente ke Turki kan itu dagang ilmu tafsir hadis pinter lah ente ke Saudi Arabia ke Mekah ke Madinah ke Maroko neangan ilmu make duit haram duit pemerintah duit riba pinter sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu babari orangana ih cek saha sih sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram make duit riba make duit pemerintah pualinter balik di Mesir teh menguasai hadis menguasai tafsir menguasai berbagai ilmu Turki Maroko jeung di berbagai negara di urang sorangan palinter tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa sakali deui 100% moal bisa sakali deui 100% moal bisa bah kiai mah sombong emang aing kadang-kadang sok sombong ye eta cenah pan nyarieun yayasan nyarieun ma'had nyarieun majelis taklim sakadar ma'had majelis taklim pondok pesantren modern lain jang ngamalkeun ilmu neangan duit tapi ulah loba omong nya maksudna pada urang nabi mah ulah loba omong kayak ku sia bejaan deui ka ditu emang yayasan jang ngamalkeun ilmu jang ngajaring duit ulah membohongi diri kula mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almaghfur lah aslinya nama loh bacana yayasan ge nu palinter boro-boro murida guru lagi aja balik ti Misro pinter balik ti Turki pinter neangan kepinteran silakan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa lamun teu tobat heula ye mahal ilmu Allah mah sirajam muniro ketika aya jelema nu balik ti luar nagreg mana luar negeri palinter lah tapi untuk pengamalan moal bisa kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain salat mah gampang polisi ge anu taklit salat ye atuh salat aju kumaha henteu kumaha salat nanti datang ka kolbu ye
tuh TNI sakitu puharana sarolat lah bangga urang cuman salat sakadar salat-salatna bae teu salam teu ngan teu datang ka kolbu atuh boro-boro polisi boro-boro TNI boro-boro PNS si eta ge wallahu a'lam atuh si eta batuh lamun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna atuh jaya mah poek ulah aya pipinding geura ngomong teh ngaji teh ya sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak nu batil bener batil ulah sigana we ungkul hak padahal batil emang salah nyen nyai teu sanu nyalakeun atuh mangga bae untuk mencari kepintaran ieu mah endek neangan teh ya ibadah nu asli nu cara almarhum almaghfurlah tah emang kieu waun teh teu nyaho manehna makan umurna luhur kula makan budak kula mah umur teh kakara 17 tahun balik maksudna tenagana kos 17 tuh kan paham kan atuh ieu mah onder deal geus ka mana meureun dah ya urusan ilmu gampang diteang make duit naon bae bisa melalui HP elektronik televisi radio dan lain sebagainya bisa tapi kos karar itu teh ya sakadar neangan kepinteran rempan mun pinter eta jadi hijab naudzubillah min dzalik ye kula bade caritakeun teh patali jeung almarhum teu wauh tapi aya semacam magnet kasedot ku magnetna teh oh pan urang ge lamun neuleuh awewe teh aya sedotan-sedotan aya magnet kalau laki sarua aya man kasih ieu mah pan okos neuleuh kadal maksudnya kieu kakadal teh resep teu bendun teu nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah begitu dihadiahan tadi oh iya terus di zikiran aya magnetan coba lamun sieu pae hadiahan ke urang eueuh magnetan ya hirup lagi kurang kanyawan kos kitu nah iyalah sinar kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro lampu anu cang turnyangan karasa ku urang dibaca ku urang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir urang kuari daek diuk di dieu teh teh aya sirajam muniro mun disompralkeun mah aya kangjeng nabian di diri urang teh sompral teh maksudna sinar kangjeng mantak ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun kangjeng ngadengekeun kitab urang teh resep lantaran aya sinar kangjeng coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resep ngadengekeun hadis kangjeng moal resep ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resep sebab sinar kangjengna ayangan katutupan di dieu ge ieu kuari anu katutupan mah beda heuai bae heuai ulah kasinggung heuy atuh masing-masing bae sih atuh biasa bae nah iyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun titah ibadah tasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek di ibadahan atuh sumut saha anu mere nyahona kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atsba' tabiin nurunkeun deui ka atsba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehanana dakwah muridna bari samaca kitab muridna bari sahudang ti peuting bari kiih doang ge muridna eta teh tanda almarhum almaghfurlah teh mawa sinar kangjeng neruskeun sinar kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu
almarhum lagi hadir di dia ningalikeun cek almarhum wauheun ka kula aya teh saha nu belah katuh diajak teh jadi almarhum ge teu wauheun kunaon di dinya sih teh cenah tuh ya masyaallah kan nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang naimul qabri babari diomongkeunana mudah-mudahan menang naimul qabri ye ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing tukang korupsi kudu menang naimul qabri cak aing moal percaya sia ka aing lamun teu tobat mentobat banget tuh Allah maha segala-gala tukang main gaplek mudah-mudahan cenah menang naimul qabri goblok bener mau balak genep ka jero kuburan menang naimul qabri boro-boro tukang main gaplek tukang ngadu kotok si eta ge wallahu alam ya Allah ya Rabb lamun teh tobat mantep aya pintu tobat mumpung orang masih hirup tur orang dibere sehat satu kesempatan nu pernah judi nu pernah mabok nu pernah korupsi nu pernah nganiaya menzolimi wayahna memeh maot tobat heula komo polisi ya tah mah kudu beneran tah tobat na kudu ngajungkel TNI kudu jujungkelan geus mah tobat dah sarua urang ge sarua masa nganjana mah leuwih bae gitu KBH Masya Allah urang hayang menang naimul qabri sakumaha tadi cek Kiai wes supaya urang menang naimul qabri lamun di dinya ngamimitian salamet ka dituna ge bakal salah tah ieu lah aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim bow ngajina pohara dakwahna luar biasa galak amr ma'ruf nahi munkar luar biasa hebat begitu mana Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya gelis Masya Allah sifatan gelis teh cek orang parahyangan mah hiji irungna mancung dua halisna ngajeler pae tilu pipina ngadaun seure opat gadonan dog sapoto panu di imah mandog hijian cangkengna kitu na biola bitis na buah jantung eta bahasa orang Bandung anu di imah mapan buah nangka bitis kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim hei neng hok amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahuanan cak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka nage Allah tuh kumaha cak Allah bae ulah sok pengen ponis bae tuh ye cek Ibrahim ulah wakan deuleu salatna ulah wakan deuleu puasana ulah wakan deuleu nanaon tah teu make jilbab berwigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng seurinya na jibat seuri cek Ibrahim teh carekan si seuri sekali deui tasya wigan lain ditutupan sia hook imah kana kagelisanana cek awet bari keom teh kok keom sih sia tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing amar ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum Kiai ulah aju galak-galak lah Kiai kakarek boga ilmu sakitu jeh
Si awewe goblok asa lantangan ka aing dikawin sak wae. Kayak neng. Aing kitu kunaon? Pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur. Ha, cek nyana karak jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan pugu. Ambo. Ji, aing ke pan geus nyeun yayasan goblok. Je, aing teh geus di luar negeri aing ye. Belajar teh. Cek si neng teh kiai ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadele rambut atuh kiai bae peureum mantakna aman je heueuh oge nya kunaon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum neuleuh awewe anu ka tempo rambut teh peureum eta karak kiai ai masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah dah kos kitu mah masih keneh kiai cak makhluk cak Allah macan pugu je cek Ibrahim boleh oge ye pemahamanana lain lalaga cek gen lain neng ngampurannya mantap sia ka ditu hebat eta balik Ibrahim datang ka imah lain ngaji ngalamun cak santrina pan kiai teu nongkrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongkrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon entar kiai merahasia ke sia ngambek deui urusan lalakan jeung awewe bahkan lamun urusan jeung awewe deh atuh enggeus tsunami nah ke cek da teh kiamat heueuh aing sebenarnya mah ieu kanasehatan ku awewe teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet bener oge tah awewe teh ke cek da aing diteangkeun maksudna aing deuk ngaguru ka nyana sebab aing deuk balik teh ya pamit cek nyana mantap sia ka ditu eta kan lain bahasa jelema biasa cek nyana ha aing deuk diteangan aing deuk guru teangan kumanehanana kapanggih Masya Allah kernas be benyana di hareupeun imah kieu urang nurutan sia kieu langsung ki Ibrahim assalamualaikum hayang aing endit sia ambo cek Ibrahim awewe gak gelis ngorek kene sekitar umur 35 tahun maksudnya ieu sih ditanya boga salakitan ini udah ganggu aing ya Allah los teruskan ku sia dakwah ka ditu cek Ibrahim hampura neng abdi maka dia ge hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta neng ieu mah mama ieu kula mah guguru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah lah jangan ka itu guru jangan ku sia ka itu guru aing mah mal boro-boro ngamuridkeun aing mawawak sorang geus wallahu alam ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim boro-boro ngamuridkeun ka batur indit Masya Allah balik deui Ibrahim ka imah tambah ilmu aing cek ya Allah tah si awewe ku pohara-pohara teuing aing neuk neangan ilmu deui ayeuna can cukup perenganan ieu nyeun pasantren nyeun yayasan model kos kieu ilmu aing kakarak bisa galak teh horenganan demi keagungan dakwah teh demi kemuliaan dakwah teh ngan sakadar neangan piduit Masya Allah karim hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur bae aing dikiaikeun diustadkeun di profesor horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai cak makhluk cak Allah mah buat teuing kadedengekeun bae aing kuari maneh neangan guru cekeun deui
anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung nyana datang ka imah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Abdi Ibrahim di Siklu. Oh. Aya naon nih Ibrahim? Ulah deuk pesantren we di Ibrahim lain boga yayasan teh ha. Pondok pesantren bener. Atuh kok deuk pesantren di pan bejana baheula tim Misro. Oh, sakira abdi tim Mesir. Tapi acan meujeuna ieu teh ilmu teh deuk tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah deuk neangan ilmu. Maksudnya ilmu naon? Ilmu supaya lempeng be, hati teh supaya hayang bae karena ibadah teh mah berat karena ibadah. Teh atuh sarua kitu. Cenah teh aing ilmu kos kitu macan boga. Cek Ibrahim gorenganan pada bae. Mengkonon ge. Aing balik lah di jaman bal-bal neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep insan manggih. Terakhir aya ngaranna Abu Bakar. Cik ya Abu Bakar Ibrahim ayo maneh ieu deuk pesantren deui teh deuk neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah, resep bae ibadah, resep bae kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Jeung supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe di mana tuh nu imahna di dia lempong ka ditungkeng mengko getah eta di taman nu nyarekanan kula eta mah nu nyarekan enggak sakela belajar mereka geus kula datang ka dinya aduh tadi tarima terus ngana guruna. Aduh, lamun kali itu depan, lamun kula kali itu haju dicarekanan bebeakan kan, waduh, geus bae di kiai bae lah, jadi belajar. Ndek di kiai bae, henteu kali itu bae mumpungnya na aya keneh. Kali itu. Atuh minta izin jeung minta doana kula deuk berangkat ka ditu. Nya, sok diizinan jeung didoakeun. Datang deui ka awewe. Begitu nyana bangsa 10 meter keneh geus kieu bae. Di ka mana sia? Cek Ibrahim pohara. Aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk. Lah terus bae mah. Terus, di mana sih? Henteu kula mah ka dieu pokona deuk belajar bae ayeuna mah. Ieu bingung kula mah nyebutna. Bingung naon? Nyebut ibu. Atuh jeung ngora kene. Neng, atuh ja masa mak-maknya sebut nih can beujeuhna nyebut naon yuk. Enggak sakudu nyebut naon balik sia ka ditu. Henteu kula mah belajar bae di dieu. Kajeudeuh dikukuwakeun ge. Sia dititaku Kiai Abu Bakar ja. Jak eta teh balik deui ka dieu aing nu mantap teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar sia bogohkan ka aing kanyahoan ya Allah ya Robi hate aing kanyahoan Masya Allah ya si ku cerdas-cerdas teuing teh kolbu teh yes ku harima maneh lamun deuk belajar di dieu masalah nya tapi tuturkeun naon perintah kaula insyaallah pokona naon bae nu diperintahkeun kaula deuk nurut nu penting ieu hate ieu supaya bersih dengekeun nya hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok Cak Ibrahim dah masyaallah biasa di imah make spring bed AC segala rupa aya ieu mah di kandang kotok cicing sia di ditu menang sapoe menang 2 poe katilu poe da bebeja deui ieu kula jebutna neng apa ibu sih sabenerna terserah aya naon sia ka Dede ieu atuh ulah di kandang kotok teh atuh di emper-emper imah kieu cek eta awewe di diri manusia teh aya 2 sifat hiji sifat malaikat nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep bae ibadah ketika berat ke sifat hewan
sangheuk ibadah teh kajenting dikiaikeun diustadkeun dimamakeun ge sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan. Nah maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotok ambo-ambo cek tiada teh sia ngahiji jeung kotok si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi dihijikeun geus geus ngahiji di dinya jaheuh nya horeng lain satitah-titahna lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat malaikat tuh pondokna kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur bedana ai embe mah sasadana Aisyah mah sasadana golden Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cenah isin aing. Tuh, lamun gedean kene ka sifat hewanina. Sanajan itu rupana kotok, sasadana kokorongo. Ari sieu mah sasadana beda, tapi hewanna mah akur. Sieu mah ban bae sasadana kutub robane. Tah, eta mah sasadanya naon bedana jeung kokorongo kotok. Kotok kokorongo hayang parab saya tage kutub robani hayang parab atau aku halo cak Ibrahim jaheunya jajana teh Masya Allah terus itu mengaku Aisyah can ngaku-ngaku datang ke kuali malah ngaku wali goblok kartu namana kiai Haji Supendi AF yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah di hadapna aya waliullah tol ya udah kudu sere dia mah. Nah, langsung dibere wirid, sholawat jeung zikir. Wah, sholawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu. Robahkeun sifat hewani. Nah, pijat. Berangkat jana langsung zikir, sholawat, istighfar, masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewani geus mengurang. 4 bulan 5 bulan geus leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dieu Ibrahim tah geus seuri tah sakana ye sia teh sifat hewani na geus eueuh tapi sia bogoh ka aing aya keneh eta teh lamun masih keneh aya boga-bogo salian ka Allah geus moal beres ya ibadah masyaallah cek Ibrahim teh katebak bae aing atuh kumapan bogo mah hese iyalah atuh ieu mah lain hewani deui ieu mah lain hewani deui embahna hewan akhirnya langsung dipindahkeun tah kobong wali di dieu pindah masyaallah jadi pondok ge bertahap kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin kitulah sinar Kangjeng Nabi akhirnya geus pindah ka 2 kali aing 2 kali mah geus kumaha atuh konsepna ieu teh guru hiji kacinta teh ka Gusti Allah hiji kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ningkeun manusia ka hewan kudu dihargai nu ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orai rek babi rek anjing rek singa rek hayam rek reungit hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji bae Allah oh bener-bener mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digerokeun Ibrahim dede ka dieu pada tegas jadi murid kaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh belah ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari ngaji alfiah johar makdun mantek lah fatul muin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadis gampang kos kitu bahkan bisa dijualan kos kitu ceramah di mana-mana jualan hadis tah nu hese ge
ngabersihan kolbu cara maneh sifat hewani kuari geus eueuh kacinta kuari hiji ka Allah ieu kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelema. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa maha agungna Gusti Allah. Tata dina mah ningali langit teh langit we horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh nu luhur nu lega. Maha kawasa Allah. Dadamelana sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna. Tata dina mah ningali bumi teh biasa bae ngampar. Tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana. Eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema. Geus Ibrahim balik anu. Jung balik. Alhamdulillah yakin. Kuari mah geus teu hayang ngaji, hayang nage ibadah. Nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000, 2000. Ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani. Lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunnan beuh uang miftah nage gede kamari mah kan kitu. Atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunnan loba murid teh haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain. Asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar teu perlu lobaan horeng murid mah hiji 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan. Ketika jelema geus teu hayang kana dunyana anu nutur-nutur. Ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun. Ketika si ieu hayang kana duniana kabur malun. Tah geus kitulah konsep ilmu Allah. Akhirna Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah kan indah horegan ibadah teh geus nyaho kanu di ibadahan mah nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemaha agungan Allah. Ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun tapi kolbu mah lain maha luar biasa eueuh papadana Gusti teh kalamna kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeunana qalbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bege ku ngeunah lamun bener cara nu tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih kan coba sih 10 menit bae titah maca Quran asal anu di dieu kalabur kabeh mun ditanya kunaon sia kabur asa aya galedeg. Beda. Nah ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk di jalan teh aya oray ngaringku barang dideuleu eta oray teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat aya sireum aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu oray karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak oray kicep langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban geus make popol-popol dan daunan diperban make sorban manehanana eta oray teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim itu kudu ngomong tapi karti siapa bodoh bayaran dengekeun ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pending teh mah jahe kos itu mah tuh hati langsung kolosot orek Ki Ibrahimna langsung ka guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus tadi manggih naon di jalan oray kan
kanyawa kumaneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mana anjeun ka mana moal kudu digegel oray jeung moal kudu diganggu oray lantaran geus ngahargai ka oray eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung oray-oray anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 geulis deui atuh mereka ka sia mah sajan kikilan ge ya boro-boro oray itu urang sikul kitu hayangan ka sia mah boga senjata pelet isin tak kabah jambul nya mah teu kudu pelet asal dipencet daekeun tuh bener bae pamit badanana ti guruna ya Allah oray ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah careurik oray teh Ibrahim datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan awas ya yang teluh ya can puguh can karu geus teluh mah atuh sawas ya yang dipelet-pelet eta teluh keneh nah sieun raja pelet sieun mah mata raja teluh eta mah budak aing sapopoe burung mobilan jeung raja teluh aing aing naas hirup ya satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar itu di tengah perjalanan aya aki-aki ngapa borokna masyaallah gede bau geus garingkuk bae kieu Ibrahim datang ka Assalamualaikum salam naon Ibrahim sia jangka ngaran berarti lain samarangan ieu jelema tuh ki ieu borok geus lila cepet aju kumaha lamun kukula diobatan deuk daon tuh maneh peduli ka kaula hate maneh bae lempengkeun ye kana juga aing deui bae cek kajen cek tuh borok bae lain kitu kula kuari mah hayang urusan maksudnya ieu teh rek dirapihan kula aju dibungkus supaya cager kan geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa sakitu tuh ibadah TK kos gitu Masya Allah aing manggih deui jelema kos gitu ke sakabaraha emang kumaha kitu ieu make jeung embung ayo salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh ketika urang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah nik daun make jeung hese-hese teuing ibadah kos kitu mah zahir unggul ye nu hese mah qalbu lempeng ka Allah bener rezeki Ibrahim teh henteu kieu bae kula mah hayang urusan akibat ieu mah ieu supaya cager embung aki teh keras ngomong embung tak kula mah nu matak embung eta kunaon teh coba ayo kieu nu matak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing teh ku ari di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutup kahayang Allah masyaallah luhur amat ki eta ilmu toh pan sieu mah lain dagang teh dagang karung ye tim memeh lahir ge geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apan minta bae ka Allah teh ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ya abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda da lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa emang siksaeun sih sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang becek Ibrahim ya ilmu lain letik-letik ilmu ieu lah nu hese geus urang teh lamun kuari belajar peleba eta Masya Allah Karim encan aya nu bisa termasuk kulangan sakadar nyarita bae belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika
ayeuna di negara urang aya Covid buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid. Ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah kapan bejana doang kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah itu mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang karena kahayang Allah tong lain kahayang Allah cinta mah kahayang bupati digerakkeun ku Allah adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima tah eta nu hese ketika orang kawin urangna kasep kebenaran boga pamajikan teh nya hideungnya beke eta kan geus kahayang Allah geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang pandian ku urang roskam ku urang ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sakilang bulu tilu purukutut teh nya tapi ku urang di teh di urusan beus sasadana moal beres tapi purukutut kebon ku urang rapi ku urang diusapan weh jadi pancawarna atuh ieu mah geus core pamajikan dari urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan nah urusan yang geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hate geus moal kebel geus takdir ti Allah geus kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep tepi ibadah abdi basake ge mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah Masya Allah nikmat tumarima karena kehendak Allah ieu dupang mahal-mahalna tambah dari ilmu cek Ibrahim teh nikmat torenganan tah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmuna geus liwat tina ilmu biasa ngeunah mun udang dipeting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih magrib teh seserian alhamdulillah masyaallah manggih peting teh nikmat peting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peting seserian ieu ge asal peting seserian ieu ge mentak loba urang lemburna kunaon seserian teh sih parenganan kurang obat itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu urang keur carita seputar ilmu lamun kanjeng Nabi carita fadlul alim alal abid ka fadli ala sairil umam ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kaula jauh melung ti mana-mana maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu ai jelema ibadah teu berilmu memang kumaha kitu geus loba dongengna ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah teh ambalaya tuh kan jelema bodoh ngaju salat berjamaah kebeneran mualaf ya begitu sujud iya na ya katoker tadinya kamu alap mualaf noker deui kan ka tukang kudu tukang noker deui oh ka ditu so cek mualaf teh oh karenganan salat kudu totoker eta karena bodoh kan eta gara-gara bodoh mah kos kitu bae ka jeung kumaha geus aing mah berjamaah deui cek emang capek aku nah atuh kudu silih jejak kitu cek kitu akibat bodoh aya deui bodoh mah lain deui itu mah subuh salat ikut cerita nu bodoh abid bodoh ibadah tapi bodoh begitu subuh ngantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini fi man hadayt maca doa kunut aing ngada pohoan teh cak makmum teh kun cak imam pan kunan ya kan tuh bedaan maksudna mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lompat aju makmum dia lompat tadi kabehan pada tarolol kabeh oh datang keluar paudak-udak geus capek karek kieu bae masyaallah cak makmum teh imam kunaon kieu melompat si anu ngabijan cak saya cenah kunti kunut bodoh si bodoh mah tuh dibawa ka mana ge aing mah ngabejan teh kunut kunan ge kan cak imam teh atuh ulah kuduna subhanallah terus kan
ai bodoh mah hese kajian kumaha nu kudu subhanallah kunkunan ujung-ujungna pajar kuntianak Pak bodoh masih keneh loba keneh carita jelema bodoh anu ibadah ka Gusti Allah eta teh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajudna ge berang peuting eta kan bodoh mana tahajud berang peuting eta kan bodoh hese bodoh mah lantak kaging Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana jauh melung di mana-mana. Nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana. Coba lamun alimna kuari alim anu berhakikat geus hese caritakeunana nu kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi beuh isin jasa sebab udah sok katebakeun bae baheula Gus Dur katebakeun bae kuari aya Habib Umar deui ta ka Imam Akram katebakeun bae nanaon si ieu bani kitu-kitu bae bande omek Habib Umar di kieu-kieu bae kakulang ngomong kenapa Bib bukan orang kayawan tah si MC tah dikitu ke dol bae ieu na ieu dol jangan suka ngejar-ngejar kiai cekeun udah kamu mah kamu aja jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureun ibadahna teh tasbih dibawa ku nyana segala bae lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu tuh tapi lamun di imam bae nangkarak kajawan bu Habib Umar kabeh kajawan ieu kuat caang hatena sieun urang menghadapi jelema-jelema nu kararitu teh ya Allah ya Rabb ya iyalah ahli-ahli Allah urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jelema-jelema nu sareukeut hatena masih keneh anu naon laluhur pangkatna pohara dina impian-impianana lamun dicaritakeun masyaallah cacak-cacak eueuh para aulia Allah wallahu alam di Indonesia teh untung masih keneh loba para aulia Allah lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate sebab naon sebab wali Allah mah moal aya anu ngadoakeun goreng ka jelema nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja ngadoakeun ka muridna ngadoakeun ka umat selalu penting teh lain dirina du didoakeun teh umat sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu nu mantek kacinta umat ka manehanana tanpa sebab naon dirina deudeuh jeung nya geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah wali-wali Allah loba nu muridna endek kadahar haram tetapi terjadi loba muridna anu endek zina terjadi loba muridna anu endek maksiat terjadi lantaran naon seakan-akan guruna teh ya kadenge suarana seakan aya dihareupeun seakan kitulah para kekasih Allah untung di Indonesia masih keneh loba para aulia Allah. Nah ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh dorong doa ke almarhum almaghfurlah Kiai Thalib urang doakeun anjeunna nu geus aya di alam itu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala murid-muridna mudah-mudahan dibere marang paat ilmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hati urang sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah ku urang dipiceun nu bener ku urang dilaksanakeun akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul tidak terkecuali urang lamun geus tobat Allah mah maha penerima tobat tawwabur rahim polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal ditarima TNI nu loba salahna bakal ditarima pedagang anu loba salahna ngabohong malulu bakal ditarima tobat ka Gusti Allah petani anu nyeser malulu jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal ditarima urang anu osok magahan ngaji lempeng kurang lempeng niatna tobat ka Gusti Allah ditarima ku Gusti bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu meunang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga aja tangan murid-murid anjeun heula ya Allah ya Rabbi nikmat si mah di akhirat deuk milu bae teu bisa saha nu ngaku murid kanyana itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sanggeusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang sanggeusna ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang belajar murni engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal anggeus-anggeus lantaran urang mah kuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor semur komo jeung jengkol ngorab sambal tuh sia mah kaguang bae kan eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh ya. Tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah maca Quran kamari ieu mah kejaranana teh tamat geus ka ditu nama lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an ngeunah lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Quran tengah peuting henteu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat ngeunaheun hese nyaritakeun ana urang kos kitu mah sebab tama perasaan masing-masing. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah tafakuran aya naon sih di diri urang aya naon sih di diri urang make jeung aya bendu ka ahli Allah aya naon di diri urang koreksi di diri urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebab lamun geus jadi ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi keur can jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah emang kos kitu syariat mah tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain gitu kumaha atuh manehna nu ngalakukeun haram urang anu peureum tuh kan gitu nah ieu lamun dicaritakeun kuari tentang sanon lobana ahli-ahli Allah di urang bakal resep sebab naon deuk sababaraha kali deuk datang musibah deuk dibaca kula ge cak ahlina sababaraha kali deuk datang musibah kamari teh hampir deuk banjir deui di Labuan jeung di dieu tah di nangkaran Lebak hampir rangkas betul hampir dek banjir dek turun sababaraha wali Allah cerik di laut cerik dage lain di darat di laut kabeneran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung langsung naik wali Allah ka gunung dititah kos kitu teh mun teu aya izin Allah mah tara naik ketika geus aya izin Allah kakarak masyaallah nuhun loba kedeh nu sekarang itu masyaallah tak di dunia ge di dunia dedeuheun jeung nyaaheun ka jelema komo di akhirat engke tadu batak kade ulah bendu ka ahli Allah sebab di dunia nyaaheun di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga indah jasa lamun urang ibadah teh sabaraha jasa kieu ayana haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nikmat mah si ieu milu malaikat surti lah. Apun tentulah samudaya kelepatan sareng kira-kirana urang tutup ku doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli halin nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir urang doakeun pondok pesantren dia mudah-mudahan ku Gusti Allah dipertahankan sehingga tetap aya penggantina jeung penerusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad